Cah Haji, Cah Haji, Cah Haji. Cigahna eueuh di warung si Nur gitu. Warung si Nur we lah. Oh itu geningan. Cah Haji aya di dieu. Nya Ceu aya naon? Cah Haji hampura pisan. Abi dek minjem duit heula Cah Haji. Anak Abi kudu mayar sakola Cah Haji. Menangnya, tapi ece nyawa sorangannya. Lamun minjem Pak Cah Haji, aya bungana. Lamun bungana tong gede teuing Cah Haji. Abi dek nginjem 1 juta Cah Haji. Tenang gak Cek, cuman 300.000 bungana. Waduh, bungana gede pisan. Lamun mau nyantong nginjem. Edek nong. Nya atau Cah Haji. Yeuh, hitung heula. Pas Cah Haji. Nuhun ya Cah Haji. Oh, itu geningan keur ngarobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adieu, Cek. Cah Haji, dieu abi ka imah. Abi ieu dek mayar cicilan heula Cah Haji. Iya can cukup Cek, bungana oge kudu dibayar. Tapi kan abi geus mayar bulan lalu Cah Haji. Eta bulan lalu ayeuna geus masuk bunga baru. Lamun kieu terus iraha lunasna Cah Haji. Ngaranna ge hutang, lamun hayang cepat lunas pinjem deui keur mayar hutang nu geus lila. Cah Haji ulah gitu. Cah Haji nyokot kauntungan ti jelema nu keur kasusahan. Kan Cah Haji cuma ngabantu. Ngabantu, nah bungana nyieun jelema semakin miskin. Sarua nih, ka urang oge kitu. Lamun urang mayar pokona hungkul, bungana beuki ngagedean nih, beuki namahan. Mulai ti ayeuna ulah dijadikeun kasusahan batur, dipake kesempatan keur memperkaya diri. Dosa Cah Haji. Ulah ngamangpaatkeun kasulitan batur. Keur neangan kauntungan, kaleuwihan uang bisa dicari. Tapi ulah sampai leungit rasa kemanusiaan jeung kepercayaan di tetangga.